Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui nya potnya Ya, dina ya, dinten berdoa. ayeuna bade ngonten deui sareng cepot panginten nya Mohon. ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna lah mudah-mudahan gitu. Obrolanana tentang fenomena anu nuju booming di Palestina nya potnya. Palestina teh kan salah satuna lamun misalnya ditarik ke belakang ke sejarah, salah satu negara yang menyetujui Indonesia untuk segera merdeka. Baheulana sampai merdeka teh kan dipoting negara mana wae anu setuju negara alurang Indonesia merdeka, salah satuna aya andil di Palestina gitu. Tapi ayeuna Palestina nuju genting lah gitunya, boro-boro kanggo bekerja belajar kanggo bertahan hidup keur gemper gitu pot. Presiden nawai presiden payaan pancen. Gitu tah. Kadang-kadang kan kita terprovokasi ku media gitu kan, seolah-olah naon aya nutup-nutupi kebenaran lain sebagainya lah gitu. Ayeuna cepot ningali dulur urang teu salilana gitu, maksudna urang teu menggeneralisasikan Israel wae ge anu bager aya, anu Islam aya di Israel gitu kan. Ulah nepikeun ka gara-gara agama menghilangkan kemanusiaan gitu kan. Bahkan YouTube abdi ningal Omet TV. Ya orang lah konten sok Omet TV gitu. Kepedasan orang Israel ditanya pas itu hoyong nama cina suatu orang Israel damai. Tah urang ulah geuleuh-geuleuh teuing da teu kabeh di Israel brutal gitu kan, brutal ka warga, tapi lolobana gitu kan tentara teuing sahalah gitu kan nepikeun ka tega warga sipil jadi korban, budak anu leuletik keneh jadi korban gitu kan. Ayeuna kan tos ribuan total kematian di ditu gitu pangintennya. Bahkan total kelahirannya lebih banyak, lebih sedikit daripada total kematian apa. Bahkan aya ieu lahir mati gitu. Nya ayeuna kan perang terus-terusan hampir 20 hari lebihnya. Ya Allah kabayang teu tenangna hirup rumah sakit ngadangu di berita mah terus aya nu dibombardir lah gitu kok. Ayo konten kreator orang Palestina kok. Duka tak ayeuna biasana konten wae tiap hari teh. Nya. Aya wae setiap jamna konten wae. Eta teh orang Palestina nu bisa bahasa Indonesia. Eta teh. Nah, eta teh konten teh bade masyarakatna di Indonesia. Adena rame. Terus seueur nonton apa? Seolah-olah orang Indonesia teh apal informasi up to date teh beliau gitunya tina konten aranjeuna. Ayeuna teh konten-konten di Ya Allah, mudah-mudahan cing ditangtayungan lah gitu pon. Ulah dugikeun ka jadi korban gitu kan. Da kumaha nya urang kahayang nama alakur lah gitu kabeh negara teh. Bersaingna tina hal-hal anu sehat, olahraga mangga gitu kan. Alus-alus prestasi hoyong nama nu kitulah nu hal-hal positif na hungkul ulah dugikeun ka aya korban jiwa gitu kan pot. Sedangkan urang oge kan ngadangu lah gitunya. Abi percaya atau percaya gitu, lamun misalnya kebenaran tina Al-Quran ya mudah-mudahan percaya, tapi lamun misalnya kebenaran teu acan pasti mungkin teu acan percaya 100% gitu pot. Aya nu nyarios lamun misalnya Palestina merdeka cenah kumaha cenah pot kelanjutanana. Aya nu nyarios ya. Nah TikTok tak gampangna mah gareuleuf teh eta. Kunaon hayang-hayang teh Palestina merdeka cenah. Teh eta jelema yang tidak beriman gitu ya. Kunaon hayang-hayang teh Palestina merdeka padahal mun Palestina merdeka bakal kiamat cenah. Gelo teh sia maksudna bakal kiamat teh kieu. Mun hiji salah satu hiji negara ya. Ieu mah saur bapak pun bapak nya kita. Mun hampir 100% dunia Islam kabeh isina. Tapi ongkoh agamana Islam, tapi imanna kurang, Pak.
Eta nu mantap jadi kiamat teh datang dajjal gitu. Eta maksudnya lain maksudna mun Palestina merdeka eta langsung kiamat moal tuh Pak can kabeh kodar pas hari itu lain kodar kan naon dengan teh Ya'jud Ma'jud nya can nyahoan pan mun asli mah Imam Mahdi ge can aya pan ayeuna teh Dajjal mun asli geus aya mah bakal rame aduh nya arwah Al-Qur'an aya keneh pan ayeuna teh sok dibaca keneh aya keneh adan sok ya mudah-mudahan we alurang teh kumahnya teu bisa tawar menawar sih sabenerna mah pot masalah kiamat mah angin Gusti Allah nu langkung apalna nya potnya cuman urang teh ulah nepikeun ka menelantarkan dulur urang tanpa kontribusi da urang ge teu bisa nanaon ngan bisa ngadoakeun hungkul pedah cek paribasana ulah nepikeun ka acuh teuing gitu maksudna teh kan da cek Al-Qur'an oge ulah nepikeun ka mamawa Al-Qur'an ngaji can tamat cek Al-Qur'an ge kieu kudu ngarti heula isina teh nya gitu kan pot kudu kadinya heula gitu esensi teh pot ulah nepikeun ka lamun Palestina merdeka bakal kiamat urang mah keun we titah perang keun we titah dijajah tidak seperti itu oge gitu pot kan tetap kemanusiaan yang adil dan beradab gitu nya potnya cek undang-undang di Indonesia gitu mun cek urang mah kajeun korut jeung eta jeung Korea naon Korea Selatan. Kajian papisah gitu daripada peperangan we mah. Ya. Gitulah asal usulna teh mudah-mudahan gitu pot. Ai urang mah yang terbaik lah gitu da Palestina dulur urang. Di Israel oge aya dulur anu seagama da aya muslim oge kan pot. Pasti teu kabeh Yahudi atuh nya. Ulah disamaratakeun. Bahkan ngadangu kabar entah benar atau alasanna naon gitu nya cuman lamun misalnya nepikeun ka banyak korban jiwa anu berjatuhan nya atuh asa tega oge ceuk paribasana kan aya kabar berita Israel teh nyerang naon namina teh Hamas ya disebutna teh cuman Hamasna berlindung di masyarakat sipil jadi seolah-olah diserang kadinya cek paribasana lamun maneh jeung Hamas tong ngalibatkeun sipil gitulah cek paribasana karunya budak anu teu bersalah warga anu teu salah jadi korban begitulah asal numbalkeun nya cuman abi teh terang secara spesifik sih da aing ngadangu mah Hamas sareng Zionis kitu nya anu berperang teh ngadangu-dangu kan sok dikait-kaitkeun backingan Palestina saha backingan Israel saha kan sebenarnya nu mantap menang mah lain negara nya Allah tah eta batak benernya nu panghese-hesena ngajaga hawa nafsu pot iya ayeuna mulai rame deui kasus-kasus nu porno ku sekarang itu kasus-kasus cabul ku sekarang itu nya bahaya pisan pot komo enak tina pengaruh media sosial tinggi pisan pot iya nonton ka sekarang itu ya Allah tak ayeuna balik deui kumaha cepotnya ai urang mah kan ditegaskeun di awal oge teu bisa mantuan ku anu leuwih selain kuno doa mah ka Palestina kitu nya memberikan doa yang terbaik jeung nya lamun mararane kadang-kadang ayeuna sok salah di sok aya wae sok dimangpang-mengpengkeun keur mah batur teh membutuhkan dana tapi di aya oknum-oknum pot oknum menta dana itu ieu cek paribasana rek di Palestinakeun tapi ujung-ujungna jadi asup kana saku pribadi eta aya kasusna Pak di Jogja ulah nepikeun ka memanfaatkan momentum lah gitu aki-aki ke depannya nyokot kardus ngomongna mah jang Palestina tapi akhirnya ka saku sorangan iya tapi kan gitu teh jelema naon gitu pot make peci make masker make baju muslim make lagu shalawat atas namakeun Palestina batur maripuh Aisyah ngeunah-ngeunah dapat duit batur mah nu niat mirena mah pasti jang Palestina Pak lain jang manehnana ya gitu pot
kudu bener-bener jelas gitu eta ge aya alhamdulillah meureun nu amanah kudu jelas heula rekeningna bener teu akurat teu jadi urang teh bingung aya nama ku ayana penipuan teh arek mere sieun salah sasaran gitu po Iya. ku ayana banyak penipuan naon kalali itu matakannya aya urang mah sakali deui gitu can bisa mere ku harta benda gitu karek bisa mantuan ku doa eta saeutik-eutikeun kitu ari jeung goreng-goreng wae ge tapi urang mah tulus gitu pot gitu. Karunia ada itu tidak manusia Pak. Iya. Gitu pot. Jadi sedih lah lamun misalnya nyarita-nyarita negara anu masih da acan merdeka kawas urang wae ge gitu nya. Urang Indonesia efek dijajah mang ratus-ratus tahun kan tinggalin pendidikan tinggalin. Iya. Negara masih negara berkembang acan jadi negara maju pot Beda jeung eta naon ngaran teh Singapura. nya negara maju udah negara segi ekonomi teknologi Padahal lebih mudanya. negara gede tapi gara-gara mungkin efek dijajah lila teh jadi urang teh Pulau-pulau lebih global Pak di Indonesia mah. Nya. Ai eta lain kung ngagogore Indonesia. Singapura negara leutik nu teu kaciri dina peta dunia, bahkan teu kaciri Pak. Eta deuleu ekonomina gede Pak, pesat lebih gede daripada Indonesia. teknologi bisnisna rumah sakitna cara rayu jadi di mana. Qatar ge ayeuna Pak. lain ngebanding-bandingkan ini mah motivasi ke udah orangnya Tongkelah ke negara lain. orang kayak orang Indonesia gitu pot jadi kudu orang lain bisa makanya orang tinggalin wae gitu pot lamun teu ku urang usaha deui lamun teu ayeuna iraha deui gitu pot Ya ieu ge tertutupi oleh eta pemimpin-pemimpin negara nah pasti Pak ieu. ya pastilah ti luhurna kudu di bebener heula mudah-mudahan ayeuna kan tahun-tahun politik urang lain kampanye lain naon paraneh cing cerdas ulah diiming-imingi ku duit 20-50 ribu tapi karuksakanana 4-5 tahun 10 tahun gitu pot Kerugian lagi bisa berjuta-juta sok ieu mah nu bener-bener amanah sesuai pilihan mararane gitu sesuai hati atau sesuai duit. nya gitu kadang-kadang ayeuna mah di tingkat pemilihan desa wae ge Kudu duit ieu nya oh iya ya Allah kan ieu di Amarta ieu baheula. Marana teh Mang Oje. Mang Oje teh hayang jadi RT merekeun ka aing 15.000. Hiji deui Mang eta Mang Jajang hiji teh. Merekeun deui 25.000. heeh pagede-gede we tuluy Ngan eta ieu Mang Masyur ya kan di luar ya. Mereka 10.000. Jeung kumaha aing Mang Masyur bala CS jeung aing. Tapi pangleutik napan. Mereka pangleutik CS jeung aing teh. Sok ulin sok gapleh jeung aing sanajan teu judi pedang. nya Teu judi lah balad nongkrong, balad di pos ronda. apal karakterna lah gitu Karakterna bager jelema teh. Urang pilih eta meunang. Amarta maju. amanah lah sejak dipimpin RT ku si eta teh Nya Pak di RT lain RT kana lurah. Jalan dicor. Imah-imah anu tanggung nya dibenerkeun. di omean Bener. nepi ka rakyat berarti nya Tapi tangkal-tangkal nu rek tumbah dituar geus eta ditanam deui. alus direboisasi Iya. ulah nepikeun ka tuar bisa aya dipelakan di hanteu gitu meureun pot ayeuna mah kan lolobana teuing di negara mana lah gitunya aya we memeh ka batur memeh ka rakyat teh dulurna heula anu ditulungan teh Iya. maksudna teh lain ditulungan tanda kutip anu diutamakeun dulurna imahna aralus tapi menang bantuan dulurna naon cek paribasana teh jadi gawe di desa gitu pot Aing ieu nya pemimpin-pemimpin daerah nu teu baroga otak. Aing sia nyatu ti saha atuh goblok. ti rakyat Ngomongna untukku dan untukmu, untuk rakyat menjadi untuk rakyat lagi. dari rakyat untuk rakyat Ya itu. Geus eta padahal hadeu Pak. Di rakyat jadi kemana-mana. karena bedeung manehna Untung jadi korupsi di ta korupsi. eta
nu mantap teu maju eta. nya teu nepi anu tadina keur pembangunan kalahkah di kamana karepkeun kalahkah di kana kepentingan pribadikeun pot gitu kan. Ngomong kami untung wong cilik manusia wong cilik lah nah korupsi tuntutna mah. Tapi rong kasindיר ieu mah lain di kampung urang aya lah gitunya di mana we eta mah anggaplah di negeri antah berantah lah gitunya da di negara urang mah aman pot Aman wae. mudah-mudahan Mudah-mudahan tentrem. gitulah intina mah jadi naon wae cing amanah gitu pot. Iya. Ayeuna mah pot serada panjang lebar meureun pot ya Pot. obrolan teh Nya tentang Palestina, tentang negara, tentang politik negara arulang. Ayeuna bade pencoblosan ya, Pak. Gelisahan. Moal beja-beja pot. Kaula mah tos mangdapat. Halus, Pak. Geus dibere kaos nancan. Hah? Kaos. Jan. Aya lah gitunya. Nya. Tong dibeja-beja pot lain masa kampanye ieu mah nya. Moal. Pokokna mah aya maneh boga pilihan, urang boga pilihan. Ulah Bisa sadan jadi debat. Eta maneh beda pilihan, urang beda pilihan ujung-ujungna batur mah alakur di luhur. Urang tatangga jeung maneh jadi pabaeud-baeud kan gelo gitu mah pot. Ke CS mah CS nya beda pilihan teu naon. Beda naon teu naon penting da urang mah kusaha dipimpin ge keukeuh. Neangan duit mah kudu gawe sorangan pot. Kos aing jeung si Dawala. Dina bola mah aing resep AC Milan, si Dawala resep Inter Milan. Takkan derby teh musuhan. Aing tetep ngarangkul ke si Dawala. Kandangna sarua. Di San Siro nya. Nya. Jadi resep euy. Urang jadi flashback AC Milan teh inget zaman-zaman Inzaghi. Si hantu teh Main nama jarang katingali tapi ngasupkeun wae nya. Bahkan aya gol aneh teh nih. Si Pirlo free kick kalau menang kena si Inzaghi nya jadi asup. Jadi seolah-olah aya nu nyebutna lain si Inzaghi neangan bola. Tapi bola neangan Inzaghi. Eta resep. Jarang bergerak, jarang naon tapi pergerakanana pas harusna Shevchenko tadi di Ukraina halus eta mah. Shevchenko kiperna Dida anjing Si kakak tengahna keren. Pirlo kakak Gattuso ngeri pisannya tengahna seseg Gus eta mah. Handapna aya Maldini jeung Dida keur zaman-zamanna HD eta baheula pot. Keur alus-alusnya. Liverpool kan final eleh ku AC Milan. Pas juara champion ya. Alus. Nah, resep kana AC Milan pot maneh. Baheula. Ari nu ayeuna kumaha resep keneh? Ayeuna lumayan, Pak. Ari teh kurang nya pemuda-pemuda zaman ayeuna mah tar nonton Liga Italia. Jadi batur obroleun, Pak. Ayeuna mah zamanna Inggris. Spanyol baheula Spanyol mah alus kan tidak terkenal gitu. Inggris wae teu rame baheula mah. Bisa prak bulik pindah ka Chelsea jadi rame teh. Eta. Nya kudu loba wawasan teh. Main bola hayu. Alus pot maneh mah da tukang ulin. Ka mana wae hayu. Rek nu jeung pejabat nyambung maneh mah pot alus segala nyambung. Rek jeung tukang ngabodor nyambung ti luhur ka handap teh maneh mah boga kenalan alus mantap. Main bola, main politik. Tong teh jadi jelema teh bisi jadi beku. Kayak mah urang lamun misalna di imah panggih jeung si Gareng ajaknya kali-kali ka dieu. Si Gareng teh nyerah ke dioperasi ini sukuna. Heuh. Sok rada pedengkrang sih eta mah nya. Balik kelut, Pak. Pincang ge we lumpan. Karunya ditanya tereng kunaon Aisyah kelut cina. Itu aing mah bisa sorana we desi bayi we. Kelut cina. Kunaon ning eleh. Jadi di eta cina disurungkeun kana tangkal sukuna. Pincang. Di kieu bola musuhna teh. Teuing teh saha musuhna. Elo buuk anak pang jaket keren teuing da aing geus dicarekan ku bawa tabar bersih. Ku bapak maneh pot. Si Gareng Ari jeung si Dawala akur teh. Si Gareng. Dawala jeung Gareng mah akrab.
nya heureuy lah banyol lah nya teuing ai siga aya ka aing asa geuleuh na geuleuh teh. Bener padahal maneh teh panggedena lin pot. Aing nya Pak, orang ka kamar cai. Dudulagan Pak itu teh. Duduk. Hayang modong kituan. Nganu jawab pisan maneh karek arek asup teh nya. Geus digedor-gedor. Padahal keur mandi. Ngomongna hayang modong. Kalanceuk. Tuh ngapanto teh. Gegedor aduh boga adi teh bener maneh mah euy. Lomba-lomba karakterna Pak. Beda-beda tapi emang setiap keluarga ge pasti beda-beda pot. Bagus. Nya Someah gitu. tah eta. Sigare gitu. Kudu diomongkeun lah nyaho. Habib banyak. Tah maneh mah boga karakter pot. Eueuy, resep eueuy gitu. Entas wae pot. Burik teuing nya. Bisi ieu hujan manten nu usum hujan. Da ngadulang layangan wayah kieu mah sok teu kaur ngapung beriek teh hujan. Teu kanyahoan bereyak mah teh. Teu cideung-cideung acan. Nya. Kamari hujan angin lin teh maneh cenah nyarita si Baim ka Abi. Keur main bolanya. Imah tetangga cenah. Naon? Genteng ngarabang. Rabang Angin puting beliung. puting beliung di lembur maneh teh. Ya mata gitu. Bener. Geus wae lah tutup bisi kabur hujan pot. Hatur nuhun sadayana tos nonton ieu video seputar pendukungan lah untuk Palestina. Hayu urang dukung sareng-sareng urang doakeun Palestina anu aya di keadaan terpuruknya. Kerda doakeun we. Sanajan urang teu bisa ka ditu, nya sahanteuna ngadoa. Da doa mah bisa we diijabah. Terus sakitunya Kelapot jeung omat hiji deui lamun bade nyumbang lain menghalang-halangi niat baik gitunya. Lebih teliti lah. Lebih teliti deui ulah nepikeun ka sumbangan urang nepi kanggo pesak anu tina bertanggung jawab gitu pot. Gitu panginten potnya. Eta hati-hati we nya guys. bade nyumbang mangga da eta mah urusan maneh jeung Gusti Allah nya nu ngaturan peda sae nama pilari heula. Teliti. Bener teu eta keur ka Palestina gitu kan ulah nepikeun ka urang memperkaya orang penipu gitu pot. Ayeuna keur rame-ramena pan. Kan ai mantuan mah ku doa bisa, ku makanan ari boga bisa, ku baju ari boga bisa, rek ku duit, ku tanaga, ku naon wae bahkan negara mana mah ikut nurunkeun tentara militerna gitu kanggo turun perang gitu kan kanggo ngabantosan negara Palestina gitu. Terus wae pot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.